Bismillahirrahmanirrahim. Paslun surutul ija'il hajari samaniyatun. Ayakuna bisalasati ahjarin wa yungkol mahalu wala yajifanatsu wala yang takila wala yatrahu alaihi akharu wala yuzawiza sobhatahu wahasafatahu wala yusibahu ma'un fa'ang takunal ahzaru tohiron. Anu hartosna ari ieu hiji pasal ari syarat cukupna susuci ku batu eta aya 8. Surutul ijail hajari samaniyatun ari syarat cukupna susuci ku batu eta 8. Ayakuna bisalasati ahjarin hiji kudu aya susuci ku 3 batu atawa hiji batu juruna 3. Wa yungkol mahalu jeung kadua kudu nepi ka bersih tempat najisna, hartina batu 3 atawa batu hiji juruna 3 sehingga can bisa ngabersihkeun eta najis wayahna kudu dibersihan deui, kudu ditambahan deui batuna. Kudu nepi ka bersih najisna. Wala yajipan natsu jeung katilu ulah kaburu garing najisna, sabab lamun ngabersihan najis ku batu eta kudu keur baseuh keneh, lamun geus garing mah moal beunang eta najisna ku batu. Sanajan nepi ka lecet oge. Wala yang takila jeung kaopat ulah pindah, hartina si najisna ulah punah pindah. Contona seperti jalma anu nyeri beuteung, jalma anu mencret ngabayah ti luhur nepi ka bitisna, pahanan nepi ka bitisna, tah eta moal bisa dibersihan ku batu, eta mah kudu ku cai. Wala yatra'a alaihi akharu jeung kaopat jeung kalima ulah kadatangan kana eta najis teh najis anu sejen, hartina lamun geus bersih eta najis teh ulah datang deui, nya lamun datang deui mah kudu dibersihan deui. Wala yuzawija sobhatahu wa hasapatahu jeung kagenep ulah ngaliwat najis kana bobokong jeung kana zakarna, hartina lamun pipis teh mah bisi nyurulung geus puguh kana zakarna mah dina liang cai pipis teh mapai kana batangna, tuluy mapai kana bobokong kana liang tah eta ulah nepi ka kitu, sabab lamun eta mah geus ngajadikeun hese ngabersihan ku batu, tetep eta kudu ku cai. Wala yusibahu maun jeung katujuh ulah keuna kana eta najis teh cai, hartina ulah aya cai, lamun arek aya cai mah kudu ku cai we geus, misalna ku batu dituluykeun ku cai eta leuwih utama, leuwih sae. Nang lamun eueuh cai mah kade kakecerakan cai anu tadina bersih ku batu teh kusabab kaceretan cai ibun, tah eta sing hade ulah kadatangan cai. Kadalapan kudu wa ayakuna ahjaro tohiron, kadalapan kudu aya sakabe batuna eta suci, hartina batuna ulah nu urut make, kudu nu encan dipake, kudu anu bersih batuna, ulah batu aya ti kotokan dipake ulah kudu nu bersih. Wallahu a'lam bishawab.